Kang Yik naguar keterangan landong kabuhulan. Karena keterangan teh kadang-kadang poho deui keur manggeus kolot. Dengan yakin dengan baheula dengan man kabahala, inget keur ngaji man kabahala. Kabudigo kada uhu. Emot begitu teh kain. Tanya aya we. Dengan man sajalma kabahala anu kabuhulan. Pagudigo mangga gudi-gedig. Non dada uhu, dadana si jalma. Ternyata ada keterangan kalau menurang kabuhulan. Teuing ladang di mana eta mangajina gitu. Jika nama teman Ladang iya di patrol di gitu. patrol. Jika nama kita beri bahas lagi jika nama kastrologi nya perlibatannya kastrolan. Sacan manih dina keterangan anu pasti ya. Anu masih Eta mah meureunnan tama cinukduk bari siduru we ning ngarobrol.